Mana? Gimana lah. Sing ya. Ai mana? Sing. Coba keneangan di susu. Biasa we, menang aja. Habis bah. Sinalila. Mawat. Mot. Si mot nya. Cuma jeung sawe. Tuh biasa we problem lah. Balaga ti problem. Ieu teh sok dipikiran lah bisi begang mun itu kembang sebegang. Usaha apaan ya? Usaha naon teh ya? Mau bandar togel masih teh. Serius ah anjir rugi Kan kan. dagang ini kan kemarin mah teu. Halo. Kemarin teh rugi euy. Rugi Kan kemarin teh kisaran 150.000. nah. Tah. Sama gua apa mana nama? 150.000 bulan teh. Oh, batian lah ini cenah urang kanomu. Nah, sakatipu naon? Ah, gimana kemana mah? Terus baiklah, terus biasanya lihat ke depan, masa depan yang indah. Kurang itu bakal duit, happy. Sebaiklah, baik. Pikiran baik. Itu, karena Arang itu. ya tinggal di palusi gitu tinggal naon. Pusing ku naon? Rugi. Dagang betul. Masa jadi jalan orang kita harus bang. Iya, ah, kira modal 100.000 dia jadi gua batian mah. Hasilnya nanti kira 150.000. Rugi berapa 50.000? Kacau pokoknya. Kacau iya. Usaha teripu. Jadi di sana rugi ini. Rugi itu. Asal mereka ngajak mah Pak RT ya acara. Carana. Budakna kan kemarin teh ulang tahun, selamatan teh. Itu mah rugi. Gitu ya rugi. Enggak lah, kumaha tuh ah. Baru kuning. Iya tuh sadar. Kangjeng Nabi pernah ngadauh ieu. Tilu golongan anu leuwih rugi. Tilu golongan anu pangrugi-rugina. Ayeuna mah karek rugi usaha 100.000, 50.000. Ah eta mah can rugi gitu. Aya jalma nu pangrugi-rugina saur Kangjeng Nabi. Nyaeta hadis ieu waktu Kangjeng Nabi bade naik ka mimbar. Pas Kangjeng Nabi ngalengkah dina tangga anu kahiji, Kangjeng Nabi kadongkapan ku malaikat Jibril. Saur ke malaikat Jibril, Kangjeng Nabi aya jalma nu pangrugina ye, nyaeta nu kahiji di mana asup bulan Ramadan nya, bulan ayeuna tah kaluar bulan Ramadan eta jalma teh teu dihampura dosa. Kahiji eta pangrugina ye. Daripada ayeuna rugi mikiran duit 50.000, mending keneh istighfar minta tobat ka Gusti Allah. Urang ge kaluar Ramadan ieu teh urang dihampura dosa. Teh termasuk jalma nu paling rugi. Saur Kangjeng Nabi amin. Tangga anu kahiji terus Kangjeng Nabi angkat naik ke tangga anu kadua, malaikat Jibril ngadauh deui, Kangjeng Nabi jalma anu paling rugi nu kadua nyaeta di mana diuningakeun jenengan anjeun nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi eta jalma teu ngucapkeun sallallahu alaihi wasallam. Pasok ngupingkeun jenengan Kangjeng Nabi ngajawab eta sallallahu alaihi wasallam. Dina kisahna kan gitu, Siti Aisyah jam 3 subuh waktu ngaput anjeunna teh jarumna teh murah otomatis teh katinggal kahiji ku poe kadua jarumna leutik dalam mun jarumna relintis Wah, jarum. jarum tah pas didinya teh dongkap Kangjeng Nabi eta ruangan Siti Aisyah jadi caang ku cahayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saur Siti Aisyah saha Kangjeng Nabi diantaranya jalma nu bakal kenging cahaya seperti itu deui. Saur Kangjeng Nabi diantaranya nyata jalma anu di mana diuningakeun jenengan kaula nyata Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta jalma teh ngucapkeun
Sallallahu alaihi wasallam. Jadi di mana diuningakeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urang teh kudu ngucapkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah nu kadua sor Kangjeng Nabi amin. Henteu atuh dan sor Kangjeng Nabi amin. Pas naik ka mimbar ka tangga nu katilu sor eta malaikat Jibril, Kanjeng Nabi jalma nu paling rugi anu katilu mah nyaeta di mana jalma ngagaduhan kedua orang tua, ngabogaan indung bapak keneh tapi manehna teh teu asup ka surga. Ieu teh nandakeun ka urang yen naon ridona Allah, surgana urang teh aya di kedua orang tua urang. Kan gitunya ridona Allah aya dina ridona orang tua, benduna Allah aya dina benduna orang tua. Eta surga Kanjeng Nabi amin. Tah tilu golongan anu paling rugi. Karek 50.000 mah tuh Cenah naon nya? tah tibang 50.000 mungkin ayeuna mah Ini kan Pak RT lah. orang dahar. orang dahar Bener aslinya. marugi mereka. Moal lah. Ulang tahun acarana lumayan cenah mah mencit sapi. Oh, wah beres. Gitu, yuk. Ayo siapa? Geus lah tong dalam. rugi we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap kru mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan bisa sih Ramadan ieu urang sadayana kahiji dipasihan kesehatan. Mungkin nu paling penting dina amal ibadah urang sasi saum ayeuna sing diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dina sasi saum ieu urang ibadah urang ditingkatkeun terus sadayana dihampura amal ibadah urang diterima terus urang dihampura. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.